Jasa kieu mah aing ganteng jasa. Bu keren. Irung aing mancung. Banget aing manis sak kieu mah. Tapi bikang unu daeken ieu ka aing ieu. Hayang tipe kumaha sih bikang ayeuna? Ari tipe aing tipe kumaha sih? Coba aing nanya ke budak lah. Udah kemana ieu nya? Sawalah nong ah. Jasa ti dieu wa. Ai, masalah. Ada. Obet paling ya. Ayo. Wah, geus jadi orang nih selawa. Aduh, undang ah. Yes. Aduh, kerasa amatnya gua ieu. Aduh. Ohnya. Oh, kopi-kopi acan iya. Coba beli kopi mi boga duit ente sih ya. Boro-boro boga duit digawe henteu ti mana duitna? Oh, sia mah kudu boga duit bae. Geus segera meuli kopi sia ari boga duit mah. Hih, ngaranna aing boga duit mah moal nita sia. Boga sarua aing eta boga duit. Heran sia atuh sarobe kayak gitu mah jeung aing. Hei, dak sia tangange bobogohan deui. Anu bogohan wa. Nyoteng sia dut atuh aing normal dut piraku aing bobogan lalaki jeung lalaki. Tu bising bae aing mah bobogohan. Naho, saha wa? Tu bising bae dak aing mah. Geus sia duduaan bae di dieu, bising aing mah bobogohan. Aing keur pusing ya blood. Boga duit ente sia coba gara beli kopi. Oh, sia hayang ngaropi tah. Olah, Aya ngopi mah ngomong bae ka aing, gampang masalah kopi mah. bener ya, mana gara duitna? Geus geura bikin tah kali mi pangmeli. Iya, ari masalah duit mah aing teu boga dak. Tapi ari sia hayang ngopi mah aya tuh di mah aing. Aya kopi di Mesia. Lain kopi dak di mah aing. Aya ge mehong na jebur seeng. Oi, sia nanaona. Geblek sia horeng. Wih, parah amat blood jubur seeng. Nyaho sia. Parah. Aduh sting dak jadi jebur seeng geus sarua hideung doang kopi. Astaga, sia. Karuan teu hideung teh mah dah. Hei. Ya tengeuna. Arsop. Rana budak.
Dak sama ngomong-ngomong kopi. Wis lah ulah ngarapi lah. Kowe sarua teu gua duit. Ayo teu ngopi riet, Lud. Ih, sareng dia gerandeng bae gandengan lembur. Suara harus doang toa masjid bae. Geus lo gerandeng. Bising bae aing keur hayas hudang tuh. Geus teh hudang ge embek yo. Ai sia kegabah bae. Mbak aing lain sembarangan. Bagus lah. Lieur aing bet sia ngomong masalah embe bae. Nyaho sia bet ngombe minyak. No, nong boga embe bae. Aing mah dak sabenerna mah ka dieu ge aya perlu aing aya piomongan. Ngomong naon bet. Ang kunaon kitu sia. Aya piomongan bae aing pokona mah. Jeung saha be omongeunna. Aya perlu. Oke, kendaknya aing nganter si obet teh ya. Siap. Ade. Kan gitu bet. Saya mau ajak aing ke dieu deh. Bingung aing. Sabenerna mah perlu kasih yang nanya kieu aing. Oh. Awewe kuari yang tipuna kos kumaha sih? Rieu aing sapi mah ganteng aing ieu. Oh, ayo. Hararese bikeng dibeunangkeun aku aing. Lun, aing nanya ari tipe aing tipe kumaha sih? Oh, sia. Menarik aing ge hayang nyaho ka tipe sia. Wah, aing penasaran. Oke, bet sebenarnya mah. Kayak tipe sia mah tipe ting. Goblok sia ngomong. Atuh bet ya sia mah. Poek teh kadeuleun. Makana wi Kang teu daekeun ke sia. Goblok sia budal ngomong asal bae. Hampura bet, hampura. Gua dia aing gua. Wah, sia. Sia. Etan banget. Boga batu anu seijaneun. Langsap ceki aing kasepna. Duh. Goblok eta boga baturan. Wah, aing ngomong asal bae. Dieu teh coba aing nanya ke budak dieu lah. Budak aya kan income. Kowe aing. Goblok eta si jeblud. Aing nanya tipe aing kumaha. Dipikeun cewek. Kalau jawabnya tipe aing tipe ting kana. Poek peribahasa moal kadeuleu. Atuh bener ngomong si jeblod disapan hidung ku sareng. Oh, bet. Kurang ada yang budak. Sebenarnya masih mah tuh lah lumayan. Dong HP Nokia tipe 1112. HP jadul. Oh, juga. Goblok si ari ngomong asal bae goblok. Sia. Heuy.